Mana Milo atuh? Dah segala milu iya kadi itu mulai kolak yang buka puasa ya milu ya ngarek musuh prek ngabuburit ya Beli korekna baraha? tilo jeung uyut mulai iya na ABJ awang. Iya ngalah umpan heula ya kurang parabna ya korau garing kayak ngudut dia asa batang deh ya baru 2 menit deh ya isong ya maghrib bering deh ya penyot pantongnya penyotnya bering deh ya maghrib aduh kebatang deh sekian ngampurkeun ka dieu cenah meuli kolak paling cenah lila tetulus ya muduna ge Anja. aing sing bejakeun aing ka uyut teh malah ka dieu budak teh ajak wae meuli kolak teh supaya teu nuturkeun Kemana nek ke pas ke titah ka warung ku emak beli korma geus burit oge yang ka warung beli korma jeung buka puasa. Ayeuna yot. Ya omnya isukan mah ayeuna can buka puasa. Sekali itu gerak indik. Ramadan telah tiba. bapak keur ieu ngabuburit ya nungguan ke bedug iya buka puasa adzan maghrib teh si mana Beges meuli korma stek uyut. Bapak puasa teu?
puasa buat kerung iya apa kerenungannya ya buka puasa teh maghrib ya puasa jam deui buat deuleuh papa ya aduh Hari ngomong puasa wae, kopi disisieun. enggak mana kopi tuh kopi naon Eta deket suku. ge tuh geuningan ai oh iya imah kopi nu keur subuh ya mah lain nu ayeuna lain tuh tiis kopina ge ai kuraku sahur bareng jeung sia untuk puasa mah gua eta mau kopi keur subuh aing poho teu diinum-inum nepi ka kuari ya nepi arek buka puasa Ya iya ya, kemana? Asli di warung lagi ada bahan belanjana. Kita kemana? Di warung lagi ngantri. Kecil banyak. Udah ndak puasa. Betul derek baru ke puasa marili. Bapak mantu di kurma. Kerja diharap ge, bapak minum kopi. Ngopi wae nya bapaknya, entang dibere atuh ai kitu mah. waduh mana ya aman ya sih kan aja gimana ya aduh haus aduh buat garing tikora ya buat dima ya aman sih kan ya sepian eueuh ya ya mantap ya muraga ada turun dia ya pindah ya aduh Hayo penyahuan godin pantesan di imah eueuh. deh ngarek si bongat ya